Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah anu geus ngiyangkeun abdina dina hiji peuting di Masjid Haram ka Masjidil Aqsa anu sakurilingeunana ku kami diberkahan pikeun kami nembongkeun ka manehna di antara ayat-ayat kami. Saestuna anjeunna nu maha ngadangu, nu maha uninga. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Jeung kami geus maparin kitab Taurat ka Musa sarta kami ngajadikeun eta kitab jadi pituduh jalan pikeun Bani Israel sarta pidawuh kami poma ulah ngajadikeun nulian jadi pamuntangan salian ti kami. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Yeuh anak incu jalma-jalma anu babarengan jeung Nuh anu ku kami diangkut saestuna manehna Nuh teh abdi nu loba pisan muji syukur. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratayn wa lata'lunna 'uluwan kabira. Jeung kami geus nangtukeun ka Bani Israil dina eta kitab saestuna maraneh bakal nimbulkeun karuksakan di ieu bumi 2 kali jeung tan wande maraneh bari sombong gede hulu. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Nya nalika datang katangtuan anu kahiji di antara katangtuan anu 2 tea kami bakal ngadatangkeun ka maranehna abid-abid kami anu mibanda kakuatan rongkah anu tuluy maranehna ngarurug turut lurung nyak serak unggal gang eta teh katangtuan anu pasti kalakonan. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Tuluy kami mulangkeun giliran ka maraneh Bani Israil pikeun ngelehkeun maranehna nu ngarungrung tea sarta kami maparin harta banda jeung anak ka maraneh sarta kami ngajadikeun maraneh jadi golongan nu gede. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Upama maraneh nyieun kahadean maraneh teh nyieun kahadean pikeun diri maraneh jeung upama maraneh ngalampahkeun kajahatan eta oge keur diri maraneh deui jeung upama tumiba katangtuan anu pamungkas
Kami nimbalan jama-jama pikeun ngaruksak beungeut komara maraneh jeung supaya maranehna arabus ka eta Masjid Baitul Maqdis. Cara maranehna mimiti pisan arabus jeung pikeun ngancurkeun sagala rupa anu kumaranehna biasa diancurkeun. Asa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udna وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. Mugia pangeran maraneh namplokeun rahmat ka maraneh sarta upama maraneh baralik deui ngalampahkeun kajahatan tan wande kami malikeun nyiksa deui jeung kami ngajadikeun neraka jahanam jadi penjara pikeun kafirin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Saestuna ieu Quran teh nuduhkeun kana jalan anu lempeng anu merepang bubungah ka mukminin anu ngalampahkeun amal soleh yen pikeun maranehna ganjaran anu gede. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Jeung saestuna jalma-jalma anu hanteu ariman kana akhirat kami nyadiakeun pikeun maranehna siksaan anu kacida perihna. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kana al insanu ajula. Jeung manusia teh sok ngadoa pikeun kajahatan cara maranehna ngadoa pikeun kahadean jeung manusia teh sifatna hayang buru-buru wae. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Jeung kami ngayugakeun peuting katut beurang minangka dua ayat tanda tuluy kami ngaleungitkeun tanda peuting sarta kami ngajadikeun tanda beurang teh caang pikeun maraneh nyiar kurnia di pangeran maraneh jeung supaya maraneh nyaho kana itungan taun jeung hisab nangtukeun pananggalan jeung sagala perkara oge ku kami geus diwinci hiji-hiji. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Jeung saban manusia oge ku kami geus dikalungkeun amanah dina pundakna sarta kami bakal ngaluarkeun pikeun manehna dina poe kiamat hiji kitab anu eta kitab teh kasampah ku maranehna geus muka. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Pok baca kitab maneh cukup diri maneh sorangan wae dina poe ieu mah anu ngahisab diri maneh teh. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sing saha anu meunang pituduh nya saestuna pituduh eta keur dirina jeung sing saha anu sasar atuh kasasarana teh keur dirina deui jeung saban jalma oge hanteu nanggung dosa jalma lian jeung kami moal nyiksa hiji kaum samemeh kami ngutus heula hiji rasul. Wa idza aradna an
نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Jeung upama kami seja ngabinasakeun hiji nagri nya kami nimbalan supaya taat ka jalma-jalma anu hirupna mewah tapi maranehna kalah ka parasek di dinyana ukituna geus sawadina ka maranehna tumiba papasten pidawuh kami duluy weh kami ngabinasakeun eta nagri nepi ka binasa pisan. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. Jeung geus pirang-pirang nagri anu ku kami diancurkeun sanggeusna Nuh sarta cukup pangeran maneh nu maha uninga maha ninggali kana dosa abdi-abdina. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Sing saha anu hayang buru-buru kami baris ngagancangkeun keur manehna saniskara anu ku kami dikersakeun pikeun jalma-jalma anu dipiharep ku kami duluy kami nyadiakeun neraka pikeun maranehna abu sadinya dina kaayaan hina tur ditundung. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Jeung sing saha anu mikahayang akhirat sarta ikhtiar kadinya satekah pola bari jeung maranehna mukmin nya manehna anu ikhtiarna bakal menang ganjaran anu hade teh. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Saban golongan boh nu itu boh nu ieu ku kami dipaparin kamurahan pangeran maneh jeung ari murahing pangeran maneh teh hanteu bisa dihalang-halang. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal-akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Tenjo kumaneh umaha kami munjulkeun nu sawareh batan nu sawarehna deui jeung saestuna akhirat teh leuwih luhur darajatna sarta leuwih gede kautamaanana. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'ud madhmuman makhdhula. Poma maneh ulah ngayakeun pangeran nulian disagigireun Allah supaya maneh henteu tetep jadi jalma anu goreng jeung hina. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Jeung pangeran maneh geus nimbalan ka maraneh supaya ulah nyembah anging ka anjeunna sarta supaya maraneh hade laku lampah ka indung bapa. Upama salah saurang ti antara indung bapa maneh atawa duanana geus pikeun poma pisan maneh ulah ngucapkeun jeung poma pisan maneh ulah sentak sengor ka maranehna jeung pok geura nyarita ka maranehna ku pok-pokan anu hormat. Wakhfid lahuma janaha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Jeung maraneh sing handap asor ka maranehna dua anana sarta rengkuh kalayan pinuh ku kaasih sarta pek gerang ngadoakeun nun Gusti Pangeran abdi mugi Gusti maparin rahmat ka pun biang miwah pun bapa sapertos aranjena ngariksa ka abdi nalika abdi alit keneh. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Pangeran maraneh langkung uninga kana sanis kara eusining hate maraneh upama maraneh jalma-jalma anu soleh nya saestuna anjeunna maha jembar panghampura pikeun jalma-jalma anu tarobat. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Jeung geura bikeun hakna ka kulawarga anu deukeut kanu mariskin jeung kanu keur nyanyabaan sarta maraneh ulah boros aweun tah. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Saenyana ari jalma-jalma anu boros teh dulurna setan jeung ari setan teh kupur ka pangeranna. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. Jeung upama maneh ngabalieur ti manehna pikeun ikhtiar menang rahmat ti pangeran maneh anu dipikarep maneh nya maneh kudu nyarita ka maranehna ku pok-pokan anu leuleuy. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Jeung maneh ulah meulitkeun leungeun maneh kana punduk maneh ulah koret jeung maneh ulah namprakeun leungeun maneh nepi ka namprak pisan ulah lesang kuras supaya maneh engke hante jadi jalma anu sangsara balangsak sarta kaduhung. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Saestuna Allah ngajembarkeun rezekina ka sing saha anu dikersakeun ku anjeunna sarta ngaheureutkeunana keur sing saha anu dikersakeun ku anjeunna jeung saestuna anjeunna maha uninga sarta maha ningali ka abdi-abdina. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Jeung poma ulah pisan maraneh maehan anak maraneh alatan sieun ku kamiskinan nya kami nu ngarejekian maranehna jeung ngarejekian maraneh sanyana maehan anak maraneh teh dosa anu kacida gedena. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Jeung poma maraneh ulah ngadareuketan kana jinah karana saestuna ari jinah teh kajahatan jeung jalan anu kacida gorengna. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Jeung poma maraneh ulah maehan jiwa anu diharamkeun ku Allah kajaba kalawan hak jeung sing saha anu dipateni kalawan dolim
nya saestuna kami geus maparin wewenang ka ahli warisna tapi ulah ngaliwatan wates wangen dina malas maehanana karana sanyana manehna ahli waris teh jalma anu meunang pitulung. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Jeung poma maraneh ulah make harta budak yatim kajaba ku cara nu hade nepi ka manehna baleg jeung geura cumponan ku maraneh janji karana saestuna ari janji teh baka dipariksa. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. Jeung geura sampurnakeun ku maraneh takaran upama maraneh naker jeung maraneh kudu nimbang ku timbangan anu lempeng jujur eta teh kacida hadena jeung leuwih hade akibatna. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Jeung poma maneh ulah rek tuturut kana saniskara anu maneh henteu boga pangaweruh perkara eta karana saestuna pangdenge panenjo katut hate teh kabehanana oge baka dipariksa. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Jeung poma maneh ulah lumampah di ieu bumi kalawan sombong jeung sama sakali maneh teh moal bisa nerus bumi jeung maneh moal nepi ka jangkung batan gunung. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Kabehanana oge eta teh kajahatan pika cecebeun mungguhing pangeran maneh. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Eta teh diantara anu diwahyukeun ka maneh ti pangeran maneh dina kawijaksanaan anjeunna jeung poma maneh ulah ngajadikeun ulian jadi pangeran di sagigireun anjeunna supaya maneh henteu tigebrus ka neraka jahanam dina kaayaan hina turta ditundung. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. Nah pantes ari pangeran milih pikeun maraneh anak lalaki sedengkeun maraneh nudingkeun ka anjeunna gaduh putri malaikat sanyana maraneh teh ngarahul gede wadul. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. Jeung sanyana dina ieu Quran kami geus ngawincik sababaraha kali supaya maranehna areling tapi henteu nambahan naon-naon ka maranehna kajaba ditambah linghas. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. Pok caritakeun upama aya deui pangeran-pangeran anu lian di sagigireun anjeunna cara anu dicaritakeun ku maranehna tan wande eta pangeran-pangeran teh baris neangan jalan Allah
nu kagungan arash. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci sarta maha luhung anjeunna tina saniskara anu kumaranehna dicaritakeun kalayan kaluhungan anu pangluhung-luhungna. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit nu tujuh jeung bumi katut sapangeusina ngamaha sucikeun anjeunna jeung taya sarupaning oge angin anu ngamaha sucikeun sarta muji ka anjeunna. Tapi maranehan teu ngarti kana tasbih maranehna. Sanyana Allah Maha Halim, Maha Jembar panghampura. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Jeung upama maneh maca Quran, kami ngayakeun antara maneh jeung jalma-jalma anu hanteu ariman kana harta teh lalangse anu ngahalangan. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. Jeung kami ngayakeun panutup dina hate maranehna supaya maranehna hanteu ngarti kana Quran sarta dina ceulina dicocokkan. Jeung upama diterangkeun ku maneh dina Quran yen Pangeran maneh Maha Tunggal, nya maranehna buru-buru malik nukangan bari ngabalatsir. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih idh yastami'una ilayka wa idhum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Kami uninga kana saniskara anu kumaranehna kadenge nalika maranehna ngadengekeun maneh jeung nalika maranehna tingket cewis basa jalma-jalma nu darolim nyarita arandika teh taya lian angin ngagugu ka jalma anu keuna ku sihir hungkul. Unzur kaifa darabu lakal amthala fadallu fala yastati'una sabila. Tenjo geura kumaha maranehna nyieun babandingan pikeun maneh ku kituna maranehna jadi sasar sarta hanteu manggih jalan. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Jeung pokna naha upama kaula sararea geus jadi tulang taleng sarta geus pasiksa, urang teh bakal dihudangkeun deui jadi makhluk anyar. Qul kunu hijaratan aw hadida. Pok caritakeun geura jara di batu boh besi arandika. Aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marrah fasayunghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu qul 'asa an yakuna qariba. Atawa jadi kajajaden anu leuwih rohaka nurutkeun pamanggih arandika. Maranehna bakal nyarita saha anu bakal mulangkeun kaula sararea teh. Pok jawab Pangeran nu mimiti pisan ngayugakeun arandika, nya maranehna bari sugodeg sarta maranehna bakal naranya iraha bakal tumibana eta kajadian teh. Pok jawab
muga-muga bae sing tereh. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. Sing inget poean anjeunna nyalukan maraneh nya maraneh bakal ngagugu sarta muji ka anjeunna sarta maraneh nyangka yen maraneh matuh ngan sakedeung. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Jeung pok caritakeun ka abdi-abdi kami yen maranehna kudu nyarita ku pok-pokan anu panghadena saestuna setan bakal ngaliarkeun pacengkadan di antara maranehna. Jeung sanyana setan teh salawasna jadi musuh gerot pikeun manusia. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. Pangeran maraneh teh langkung uninga ka maraneh. Anjeunna bakal maparin rahmat ka maraneh upama anjeunna ngeresakeun sarta anjeunna baris nibankeun siksaan ka maraneh upama anjeunna ngeresakeun. Jeung kami henteu ngutus maneh Muhammad pikeun jadi pangraksa maranehna. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. Jeung pangeran maneh langkung uninga kasing saha anu aya di langit jeung di bumi. Jeung kami geus munjulkeun sabagian nabi batan nu sabagianna deui sarta kami maparin kitab Zabur ka Daud. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Pok caritakeun cing pek geura sambat sanes kara anu ku aran dijadikeun pangeran-pangeran salian ti Allah teh tan wande maranehna moal bisa ngalengitkeun balai ti aran dika sarta moal bisa mindahkeunana. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Sesembahan anu disambat ku maranehna teh maranehna sorangan oge neangan jalan ka pangeranna saha di antara maranehna anu leuwih deukeut sarta maranehna miharep pangampura anjeunna jeung sieun ku siksaan anjeunna. Saestuna siksaan pangeran maneh teh kacida pika inggiseunana. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Jeung teu aya hiji nagri oge anging anu ku kami dibinasakeun samemeh kiamat atawa anu ku kami disiksa ku siksaan nu banget. Hal eta teh geus kaunggah dina kitab Lauh Mahfuz. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Jeung sama sakali moal aya nu bisa ngahalang-halang kami ngutus rasul-rasul kalawan mawa ayat-ayat angin eta ayat-ayat teh dibohongkeun ku jalma-jalma nu ti heula. Jeung kami geus maparin onta anu tetela ka kaum Samud
Tapi maranehna nganiaya eta onta jeung kami henteu ngirim eta ayat-ayat angin pikeun nyingsieunan. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wash-shajarata al-mal'unata fil Qur'an wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Jeung sing inget nalika kami ngadawuh ka maneh yen saestuna pangeran maneh teh ngungkulan sakumna manusa jeung kami henteu ngajadikeun titinggalian anu ku kami ditembongkeun ka maneh teh salian dipikeun cocoba keur manusa jeung pon kitu deui tangkal anu dilaknat dina Quran tingali surat Al-Waqiah ayat 52 jeung kami nyingsieunan maranehna tapi eta panyingsieunan teh henteu nambahan naon-naon angin kalah ka nambahan lacut anu pohara. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Jeung sing inget nalika kami ngadawuh ka malaikat geura sarujud maraneh ka Adam brek kabehanana pada sujud kajaba iblis. Pokna teh naha abdi kedah sujud ka jalma anu ku Gusti dipidama tina taneuh. Qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Pokna deui naha Gusti keur sanerangkeun ka abdi perkawis jalma anu ku Gusti dipunjulkeun darajatna batan abdi upama Gusti maparin tempo ka abdi dugi ka dinten kiamat tan wande anak incuna ku abdi baris disasarkeun ka jabi anu sabagian alit. Qala adhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Bidawuh Allah jigera indit maneh nya sing saha anu nurut ka maneh di antara maranehna saestuna jahanam wawalas pikeun maraneh wawalas anu sabobot. Wastafziz man istata'ta minhum bisawtika wa ajlib alaihim bikhaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura. Jeung pek geura ajak ku maneh sing saha anu bisa diajak ku sora maneh di antara maranehna jeung prakep-prakeun ku maneh pasukan kuda maneh katut pasukan maneh anu badarat ka maranehna jeung pek geura sailon jeung maranehna dina hal harta jeung anak sarta geura janggian maranehna jeung taya lian anu dijangjikeun ku setan teh angin tipuan hungkul. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Saestuna ka abdi-abdi kami maneh teh iblis muawasa naon-naon ka maranehna jeung cukup pangeran maneh anu nang tayungan. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Pangeran maraneh anu ngabalayarkeun kapal di laut supaya maraneh nyiar kurniana karana saestuna pangeran maraneh kacida asihna kamarane. Wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah
الله فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. Jeung upama maraneh pinanggih balai di laut sarta sing saha anu sasambat kana naon-naon angin nu nyambat ka anjeunna ka darat maraneh bet ngabalieur jeung manusa teh salawasna tara tumarima. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. Naha maraneh ngarasa aman upama anjeunna ngabalik lemahkeun ieu bumi katut maraneh atawa anjeunna ngirimkeun angin topan nu ngagelebug ka maraneh sarta henteu banggih anu nulungan saurang oge keur maraneh. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. Atawa naha maraneh ngarasa aman upama maraneh dibalikeun deui tuluy anjeunna ngirimkeun angin puyuh lilimbungan ka maraneh nepi ka maraneh kalabuh alatan kakupuran maraneh sarta maraneh henteu manggih nu ngabantu pikeun ngalawan kami. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Jeung saestuna kami geus ngamulyakeun turunan Adam sarta kami geus maparin tutumpakan di darat sarta di laut. Pon kitu deui kami geus maparin rezeki ka maranehna dina rupa-rupa kadaharan anu harade. Jeung kami geus munjulkeun maranehna kalawan pohara punjueuna batan makhluk-makhluk liana anu ku kami diyugakeun. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. Sing inget poean kami nyalukan saban manusa katut imamna sing saha anu dibere kitabna dina leungeun katuhuna maranehna bakal maca kana kitabna sarta maranehna moal dikaniaya saeutik oge. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Jeung sing saha anu lolong di ieu dunya nya di akhirat oge lolong sarta leuwih sasar jalanna. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. Jeung sanyana meh wae maranehna mitenah maneh Muhammad dina saniskara anu ku kami diwahyukeun ka maneh supaya maneh nyieun-nyieun salian anu diwahyukeun ku kami kalayan asma kami sarta upama kitu maranehna bakal ngajadikeun maneh jadi sobatna. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. Jeung upama kami henteu mageuhan tangtungan maneh meh bae maneh berat ka maranehna saeutik bae mah. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Upama kitu kami maparin rasa siksaan ka maneh tika dua di ieu dunya jeung tika dua sabada maot tuluy maneh moal manggih anu nulungan
kana nolak siksaan kami. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. Jeung sanyana meh weh maraneh ngaganggu maneh di ieu bumi Mekkah pikeun ngaluarkeun maneh ti eta nagri. Jeung upama kitu maranehna moal tetep tumetep sabada ditinggalkeun ku maneh angin sakedeung. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. Tah kitu katangtuan anu kaalaman ku para rasul anu ku kami diutus samemeh maneh teh jeung maneh moal manggih anu bisa ngarobah katangtuan kami. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Prak gerang ngadegeun salat dina waktu lingsirna sarangenge nepi kareupna peuting jeung salat subuh. Karana saestuna salat subuh teh anu disaksenan ku malaikat. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Jeung dina sabagian peuting prak gerah salat tahajud minangka salat sunat keur maraneh supaya pangeran maneh ngangkat maneh kana tempat anu pinunjul. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Jeung pek ngadoa Nun Gusti Pangeran abdi mugi Gusti ngalebetkeun abdi ngalangkungan lawang anu leres sareng mugi Gusti ngaluarkeun abdi ngalangkungan lawang anu leres sareng mugi Gusti maparin ka abdi langsung ti Gusti kakawasaan anu sapapaosna nulungan. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Jeung pok caritakeun datang anu hak nya musnah anu batil saestuna anu batil teh pasti musnah. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Jeung kami nurunkeun tina Quran saniskara anu jadi ubar jeung jadi rahmat pikeun mukminin. Jeung ari Quran teh pikeun anu darolima hanteu nambahan naon-naon salian ti karugian. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. Jeung upama kami maparin kasenangan ka manusa tan wande manehna ngabalieur kalawan adigung. Jeung upama manehna ditibanan kasusah manehna jadi pegat pangharepan. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Pok caritakeun saban jalma digawe nurutkeun bakatna tapi pangeran maraneh langkung uninga saha anu lampahna leuwih meunang pituduh. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Jeung maranehna nanyakeun ka maneh perkara roh. Pok caritakeun ari roh mah urusan pangeran kaula jeung arandika hanteu dipaparin ilmu angin saeutik. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. Jeung upama kami ngeresakeun
Tan wande kami ngalengitkeun saniskara anu ku kami geus diwahyukeun ka maneh duluy moal manggih anu bisa nulungan maneh pikeun nahan leungitna eta wahyu ti kami illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alaika kabira. kajaba karana rahmat ti pangeran maneh saestuna kurnia anjeunna ka maneh teh pohara gedena. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Pok caritakeun upama karumpul sakumna manusia jeung sakumna jin pikeun ngadatangkeun anu saperti ieu Quran maranehna moal bisa ngadatangkeunana sanajan nu sabagianna silih bantu jeung nu sabagianna deui oge. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin fa aba aktsarun nasi illa kufura. Jeung sanyana kami geus sababaraha kali ngawincik misia-misia pikeun manusia dina ieu Quran tapi kalolobaanana manusia teh henteu sarukaeun salian ti kakupuran. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Jeung maranehna nyerita kaula sararea moal ariman ka andika Muhammad satungtung andika can bisa ngocorkeun cinyusu dina ieu bumi keur kaula sararea. Aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Atawa andika boga kebon korma jeung anggur duluy ku andika dikocorkeun walungan dina sela-selana anu terus-terusan ngocorna. Aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaa'ikati qabila. Atawa andika ngaruntagkeun langit jadi sababaraha wilah sakumaha anu ku andika geus dicaritakeun ka kaula sararea atawa andika nepung lawungkeun Allah ratut malaikat-malaikat pahareup-hareup jeung kaula sararea. Aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fis samaa'i wa lan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila 'alaina ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Atawa andika boga imah tina emas atawa andika naik ka langit sarta kaula sararea moal ariman ka andika alatan andika naik ka langit nepi ka andika nurunkeun ka kaula sararea kitab anu ku kaula sararea bisa dibaca. Pok caritakeun Maha Suci Pangeran kaula naha lain kaula teh ngan wungkul manusia biasa anu jadi rasul. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basharan rasula. Jeung henteu aya halangan pikeun manusia anu rek ariman nalika datang ka maranehna pituduh salian ti omonganana naha Allah teh ngutus hiji manusia jadi rasul. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas samaa'i malakan rasula. Pok caritakeun upama aya malaikat-malaikat anu rumingkang di ieu bumi jadi pangeussi bumi
tan wande kami nurunkeun ka maranehna di langit hiji malaikat anu jadi rasul. Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Pok caritakeun cukup Allah anu jadi saksi antara kaula jeung Arandika saestuna Allah maha uninga maha ningali ka abdi abdina. Wa man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunihi ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. Jeung sing saha anu ku Allah dipaparin pituduh nya manehna anu meunang pituduh jeung sing saha anu disasarkeun ku Allah nya kamaranehna moal aya anu bisa nulungan salian ti anjeunna jeung maranehna ku kami baris dikumpulkeun dina poe kiamat beungeutna nangkub dina kaayaan lolong pego sarta torek tempat pangbalikanana neraka jahanam saban-saban seuneu melempem ku kami ditambahan deui ngagedurna. Dzalika jazaa'uhum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Eta teh wawalas ka maranehna alatan saestuna maranehna kupur kana ayat-ayat kami jeung omongna naha upama kaula sararea geus jadi tulang taleng anu ancur bener rek dihudangkeun deui jadi makhluk anu anyar. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. Naha maranehna hanteu nangatkeun yen saestuna Allah anu ngayugakeun langit katut bumi teh kawasa ngayugakeun anu sarupa jeung maranehna jeung anjeunna geus netepkeun ajal maranehna anu henteu mangmang deui ayana. Tapi anu darolim teh hante sarukaeun kana anu salian ti kakuburan. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzan la amsaktum khashyatal infaq wa kana al-insanu qatura. Pok caritakeun lamun seug Arandika mipanda gudang-gudang rahmat pangeran kaula tan wande ku Arandika ditahan lantaran sieun ngadermakeunana jeung manusia teh medit tabiatna. Walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinatin fas'al bani Israil idh ja'ahum faqala lahu Fir'aun inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Jeung saestuna kami geus maparin ka Musa 8 ayat mukjizat anu tetela ukituna geura tanyakeun ka Bani Israil nalika Musa datang ka maranehna sarta Fir'aun nyarita ka manehna saestuna kaula nyangka Andika teh jalma anu keuna ku sihir. Yeuh Musa. Qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair
بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. Pok manehna ngajawab saestuna salira terang yen saestuna hanteu aya anu nurunkeun mukjizat-mukjizat anging pangeran anu kagungan langit katut bumi minangka bukti anu tetela jeung saestuna kaula nyangka salira teh jalma anu bakal binasa nun Fir'aun. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. Nya tuluy Fir'aun boga karep rek ngusir maranehna Musa katut pangiringna ti ieu bumi negeri Mesir. Nya ku kami diteuleumkeun manehna teh katut pangiring-pangiringna sakumna. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. Jeung kami ngadawuh sangeusna kitu ka Bani Israel geura maratuh maraneh di ieu negeri Baitul Maqdis nepi ka upama datang janji akhirat kami bakal ngahudangkeun deui maraneh dina kaayaan campur aduk. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Jeung kami nurunkeun ieu Quran kalayan hak jeung ieu Quran teh diturunkeun kalawan mawa hak sarta kami henteu ngutus maneh Muhammad anging minangka anu mawa beja pangbubungah jeung anu mere pangwawadi. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Jeung Al-Qur'an teh ku kami diturunkeunana sabagian-sabagian supaya ku maneh dibacakeun ka manusa kalawan sabar sarta kami nurunkeunana saeutik-saeutik. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada. Pok caritakeun geura ariman arandika kana Quran atawa entong ariman saestuna jalma-jalma anu dipaparin ilmu samemehna upama Quran dibacakeun ka maranehna teh brak-brak maranehna naleukemkeun beungeut sarujud. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Sarta pokna maha suci pangeran abdi sadaya sayaktosna janji pangeran abdi sadaya teh pasti dicumponan. Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Jeung maranehna beuki naleukemkeun beungeutna bari careurik sarta maranehna beuki tambah khusyuk. Qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Pok caritakeun geura ngadaroa arandika ka Allah atawa geura ngadaroa ka Ar-Rahman ku asma naon wae oge arandika ngadoa da anjeunna mah kagungan asma nu sarae asmaul husna. Jeung poma arandika ulah ngaharuskeun teuing bacaan salat jeung ulah kendor teuing deui atuh ku jalan siger tengah wae di antarana. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Jeung pok caritakeun sadaya puji kagungan Allah anu hanteu pupura, hanteu aya sarekat kanggo anjeunna dina karajaanana, jeung teu butuh ku pangraksa tina kahinaan, jeung geura agungkeun anjeunna ku Arandika kalawan saagung-agungna.